tos tong diteraskeun ah geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud we naon make kemang beureum buah buleud segala jauh-jauh tina jaipongan kana kemang buleud ai kemang beureum tapi paseaeun buah buleud kana peureup nawa kejong nyiar pipas teu pantes ah sarua jeung nemongkeun kalemahan lain tukang beca perebut duit 100 perak aing mah oh da benar aing calo geus jadi-jadianana si Thomas Alva Edison piraanana pakuran hayam keur nyeleungleum mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta bener ai daek mikir mah ti jelema saurang dah si Thomas Thomas Alva Edison dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade ciri urang temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha anu teu loba omong kitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngetayap jempek kitu sieun nu kitu mah aing era isir sabab naon lodong lamun ditakong ngalentrung kosong lamun ngebebeb eusi dah heeh bener kitu ceuk aing oge ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieuder kendang dikeplos-keplos teh nyinggung teh ka aing make nyalahkeun ke tukang kenang segala cek aing dewek mah embung pasea tinu kitu kenang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna kuringna ge da atuh ribut tinu barang teu sapira naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh saromongan nya salutan nepi ke tesauyunan nah wake yang nyebutkan tesauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang ai di urang di rombongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing iga kenang dikeploskeun naon alasanana ai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy ulah pilih kasih teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener teu ku badag lemes berarti heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang meudeukeut kitu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunana banyo di hareupeun umum hampura we Kang ulah dumeh hampura beunang dipenta dar kasalahan dijanjieun karena gedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna teh tuh da nyahoan tuh barudak oge geus ngarumasakeun urang heeh ngadeng geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud lain geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musnah. Oh jadi silaing minta dihampura hampura aya ku bagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur Kene aing jadi leuwih ah. Loba hampuraeun geuning euy. Gitu. Kitu tah heueuh geun dihampura kedek lah. Akan ngan ulah sakali-kali deui heuh. moal. Heeh. Moal.
gitu. Kuring ngerek ngampurang. Elah. Tong calutak dah lamun eueuh aing mah sia teh mau nyara ratu mah. Abet sawe mending ngalalangkungan. Nah, da kahirupan sileung teh pantina Sharon tina kenang. Pek lamun aing teh payu. Tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia. Sok pikir. Heeh. Hikmahna teh gede pisan ieu teh. Ngahaja nepangan urang dieu hese. Hese akang hese. Tapi ku jalan kieu urang bisa riung mungpulung heuh. Silaturahmi. Can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak. Wah tek-tek bengek akang. Can ngelestarikeun budaya. Ieu teh merupakeun aset. Betul. Asep Sunandar. Asep betul terima Asep. Ngalang ngawayangna ge dewek kamari keur di Inggris. Akang ngalang-lang Inggris ke. 40 dinten. Ah montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh dicarek geuning. Heeh. Heuh eleh. Anas aing ngabrag-abragan di ditu pek teh keok ni era. Anas meuli baju Inggris. Aduh, Anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh ya. Milu alet-aletan pek teh eleh. Efeknya gimana di lahan nih? Pakai bawa bandera gitu. Heuh nyata aing mabok urang ditu menda mabok ngaranna ge nya. Nya. Cicing na trotoar geuning. Gigireun botol. Bari udud. Teu ngaganggu. Kan nu gelo di Ayo urang ngaliwat teh. Halo boy. Ka urang teh kitu wungkul. Tartib aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah. Kumaha ka? Boro aing geus pasang kuda-kuda. Da geunah gelut jeung nu jangkung gede mah tuh. Aya ku silat mah geunah wae dah ku teori mah. Sagurawi ya. Geus pasang ge kuda-kuda pek teh menta namprak menta udud. Gudeg teh beres ya bungkus. Dibuka ku manehna. Nyokot sabatang bikeun deui ka dewek. Tak kitu. Urang batur mah nu mabok. Ai di urang acting. Tuturut muning teh apa dibawa ku garong ngicilik ke. Merukan rek di Paraban. Elah ampun aing. Logai di urang logay. Loba gaya. Lah. Cingah. Entong kitu hirup mah. Wah, pernah teh. Geus kata Dewek ngereng-kereng teh heugigelan. sok atuh. Dukung. Sok atuh aya ngomong. Da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun. Sora Sharon, Sora Bonang, Sharon Bonang pan beda-beda ngaranna teh. Beda. Gamang, kenang, rebab. Tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi. Museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa ka ituna nu narimana Kalagena. heeh terus sok pangkatan Dah. sok kawihan sepanjang rongmuan ulah kendak nyai tiar mutu tutunya siar nu awon perlu disinglas malelang diangot balang diangot pekerjaan lah wanita genah gitu rek bela ulah kapalang ngabela ka lemah cai eueuh nu protes eueuh nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelog Sharon nu hiji laras salendro Bonang nakona ka mana karep
kabeh we geura sok dengekeun ku aing paling cek nu hajat teh meureun cek panitia atosan we tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing pikir ku sia lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh teu mikir sia bener buah pamuntangan meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu meureun nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing Semar ulah kaget Badranaya uyang tinggali itu saha ieu ya uluh dunungan bapak ngagidik itu dunungan pada ka mana nya abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu cek akah heula mana nya tetep aja Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teh nyilakakeun bapak masih da walang ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi walang tong dibejaan ku bapaknya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabang karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejanya Pak geus suci nya lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget Badranaya semah aturan rawuh ya naon Pak teuing ya aya naon ya teh nu aduh geuning duh naon Pak teuing ya aduh gening dunungan ieu teh semahat semah haturan rawuh agan semah haturan rawuh anom Badranaya kulan loh pamunteuna tingali da wala bakatut kitu Hasyim saur bapak tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju Baluweung bapak ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh
tiba heula oge Bapak titah nyingkah urang cacu nepi ka urang teu ngeunah disebut meyuni gamang meyuni ucing pantuk nu gamang teh ucing teh kalakuan teu beda ti euwah-euwah teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur daya ku ayana kaayaan di puseur daya keur kaayaan baluang sararea nah aya kajantenan naon entong api-api siap urang ajar dikamanakeun ayeuna layang jamu sekali musada anu dibawa ku Mararaneh kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara malah anu sok dirayakeun ungat sataun sakali kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan negara nah teu satuju ku ayana lambang kagungan negara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila boa-boa Bapak ieu teh heureuy dudungan teh kitu tanyakeun atuh kayaknya Pak layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya tong nanyakeun uluh aya anak daek teu daek ieu layang jamu sekali musada buat dijual siaka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Isa ayana ujang lu nah itu syaurna cek kumaha sih nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya kakaler oleh kakulon lowong da paingan di teangan moal panggih da sia bangsatna kabeh aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes nagan mangga urang sami-sami pilarian sareng isim abdi nun terumaos isim abdi kena suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh isim abdi anu maling montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha ayo semat ieu naon uluh ujang da lain heureuy teh geuning gan abdi bade ieu we bade naroskeun iraha teu ayana eta pusaka aya sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput budi di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kemana karep teh iya jiji kena perusahaan dinu kitu ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge nya dikamanakeun sia cepot teu rumaos kula
Panginten abdi dagedang giring tanggung jawab upami lambang kagungan negara teu aya mesin manggawe urang pilarian sareng sim abdi sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaos teh acan ka pendak mah urang pilarian pan maneh bangsatna lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor wah moal meunang moal nya tegerakeun kategan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae naon ba nyingkah jang jauhan nu keur nafsu macu jigjak ai bapa keuna dewek lo bisa nyalametkeun sorangan amung hayang bapa heula ini kayak kumaha lamun bapa dipaehan abdi pirek kudu cicing abdi hayangnya minum pae oh kitu nya heug jisim abdi teh teu maos bener teu masa Semar leres penastik kersayang tumampara Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali rupa urang aja kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet teng tumila reungit mah deng delet teng tumila reungit mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ngiring ngelangkung ke sakedap rusuh sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula diongkosan duka upami kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas ieu teh getih sidawala anu nyak celakannya deuleu di mana piragrageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang ceceremet duka di mana ini mah ayana dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep ge gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Palurah Adi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mang Dasri
kumang dasri dibikin kayu usuk gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi kadunungan mangkana eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea ngadunungan kaljuna moal nyangan hate mah di ditu keneh maneh teh tos sok kitu eta mah keuna harewos mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapakna Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah yang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah yang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu lah moal belang betong moal nampi jaipongan ina mah abdi aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok harewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya kuning ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat tunggu ngange kumaha handayat omat butuh ganas bisa truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur de kawin heula ngiringan deh ngiringan iya ya dek nanyaan oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya baru salakina mitoha kaula iya urang paehan heula we
Hayu tuturkeun ka ulah. Siap tah. Lapar? Iya. Bari eta we saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus heula jadi. Hayu. Pindah deui mun. Pindah deui. Pindah. Duh. Naon sia teh mejus. Sing jeger teuing lah. Agan meureun nyaho sia gelo. Ari tah antara Nayagan meureun. Henteu kabeh. Heuh aing meureun. Tenang kemot. Lain pindah ku teh karasa cek urang mah. Paingan rada peureus. Anjir nepi ka rangeteng gitu eta. Gan. Alas siungna kan keur pipah. Lumayan. Yeun ku abdi. yeun ku Ai ade pipah teh paragi ngenyot naon? Ngenyot susu. Ngejot udun. Tekedang nganggo pipa. susu mah teh kudu Aya nu kieu ini mah nya. Nganggo pipa mah teu enak. Saha sampean? Ulah Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya, ieu lanceuk na Abimanyu ieu. Di mana si Abimanyu ayeuna? Yo. Maya anjing Abimanyu jadi goreng patut. Apaan pieu ti bebeut? eta pipa yang ngenyot susu Araneh jelema teh jiga cikur. Ya ada batik Iya jiga jahe. Nama teh ka akang teh. Sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa. Lain. Tina naon aing? Tina bujur. wah nyeri eta mah Jep Jadi bilatungeun sia mah. Ah, Ini geuleuh aing anjing. Lanceukna Abimanyu. Sok geura ala nyawa. Tapi sing harapan heula Gatot Kaca. Benar? Ya, dinu lega. Pindah. nah kang beres rame ieu mah. ieu mah pamanisna teh di Ka dieu. Ya rame nama. Ka dieu. Sok sabarkeun ai wani mah. Mau ngejat aing oge sia. Ai wani mah sabarkeun. beres kang Aing aneh rupanana euy. Asa teh parok cek batur. Ini sigana percis receh. teh bengolan Jika duit kencing sia teh. Eta Kang. Sia juga duit soeh. Cia, aing duit soeh. Rangsak sia mah. Ngaranna saha sia? Aing? Heeh, Dedi Mulyadi. Ada. Bapak Bupati Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh. Nah, kieu bentelu. Apan keur nyamur. Oh kenyamar. matak diikat ge Nyumput buni dewek teh dina jublag. Naonana si Abimanyu sia? Dewek guruna. Nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak. yang disebut eyang yang disebut eyang subur teh Nu balik saha sia ngaran? Eyang subur. Ai penaikna mah sarua. Aduh anu pamajikanana 8. Ya. Eta teh kumaha ngaturna heesna? Mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe. Aya 8 kumaha? Apa nu sia penting mah 2an. Dia abusan pepetasan sia sumur teh bae. Muasieun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Wah. Ini teu ka inung si lain. Eta sumuna teh. Ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan belu. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inung aing maot ku pepetasan. Mama ngantulkeun mah. lain kabayangkeun we ye Kabayakeun we. Medekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan. Geus rada jero dikenyang pan ngait. Hey,
Keur dibayangkeun teh. Jadi ngait di jero ngait sok sia ngalana kumaha teteh babari cing kumaha ngalana naik kana tangka kalapa geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang tuluy ngagajelang sileing Hei, pan barang ngagajelang pan kabedol tah bujit siate bijil keluar astagfirullahaladzim taubat Gusti maaf teu kudu capek Kang coba. alah teu kudu capek gelut mah kitu Sieuna kan mangkar ku abdi lawanan nu kieu mah percayakeun ka Akang nu kieu mah. naon sampean dek jalan gelut teu bisa gitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah gelut mah lain solusi Lain jalan keluar. lain jalan keluar eta mah bubudakeun komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan Ya oke. didinya ge kerakyatan musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung Ya ada Akang tera. sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula Dah. Diuji lah ku rakyat mah. ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun rakyat nah lamun eueuh rakyat tek mimpin cucunguk mimpin naon Tapi heueuh eta teh. mimpin wajib ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna palinter rakyat ayeuna mah ya ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadharma layang jamu sekali musyadah teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi sayun Aya eta. moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge geuning ngajawab eta Akang aya sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun eta mah geuning eta siapang lah euy naon dilah Dah Akang benar ya. kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon aya manusia atawa mana manusia ieu tah eta mah dadana dada ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna aya manusia di mana irungna Dadali. lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu diantarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsara akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli kai manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna
contoh jalma anu kaancikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal KBG ayaan ngantara dikorek hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung Iya, tak apa. sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna Bodoh. jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan Kacikan nurani tapi. hah nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai dibeda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat Beda-beda kan. oh nya euy Tanya deui kan. ieu budak teh geus jero urusan dari naon agama jeung dari mana wae dari gama dari gama dari mana wae Dari mana wae? Dari mana sih? sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula Demi negara. iya satria piningit jeung maka Jelas. kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heser ngawujud dina sagala pasoalan aing geus no gencang Allah kajawab kan. ulah loba di amandemen bari jeung realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan Kita lenang. nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor ka bobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya benta tapi teu ningali tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh Islam cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syaratna naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur Buatan digek. ulah janji gek kudu malapah gedang sabab itu oge loba panganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya Mun panggil kumaha? kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah dinasti kersayang tumampara si oreng eta Prabu Yudhistira iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah ompui Paingan linuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu Kaseret kah? semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati oh bangun tidur lagi. aduh eta I love
piupul. Aduh. Bibir kita kepada kamu. Aya bana naonan, Ba? Ngerakeun anak. Apan eta teh almarhum Mbah Surip. Oh, eta teh Basyurip, Ba? Nya. Nya eta mah Basyurip lamun Abah mah Abah sarapnya Bahnya. Awas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Bare ka mana, Ba? Heh, Rek ka mana, Ba? Aduh. rek ngungsi. Fungsi ka mana, Ba? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. Oh, dipakai perumahan. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Dekau betah geuning Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. diusir. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon ribut wae teh bulan itu. Kakodok tiga nama. Aya nu ka kodok itu. Ngorokan teh. Dekau betah. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser Geuning didoseran ku jelema. dipakai lapangan golf. Geuning. Nya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh. Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh Wabah ramat kamale apanan. wabah jeung musibah. Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. Alam geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh wayahna urang cek teh leutikan micen runtah dina tempatna. Ulah di mana Eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin. kebersihan teh. Nya. Kesehatan. Nya, Abah. Tuh, nya. Abah, Naon? tong dakwah wae, Ba, ieu. Kudu. Lain dakwah abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ulah. Ari si Emak ka mana, Ba? Aduh. Ari si Emak ka mana, Ba? Apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum. Marukana pais belut. Pedah Nepi ka maotna. Oh, gitu, Ba. Nya. Ari maot teh naon, Ba? Abong bebenyi. Abong muda. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. kudu kagunganana. Oh, jadi alo bogohon ka si Emak, Ba? Lain Allah bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Ba. Nya. Urang ka alo atuh yuk. Murukan lurah. Rek naon ka Allah? Urang nepangan si Emak. Mitah modar ka aing. Murukan Ya lurah. teh. Murukan lurah Apa? teh kades. Naon? Yang di baju, Ba. Oh, ketiriseun. Tomboro sia aing henteu. Abah, Naon? yang disunatan, Ba. Aduh. Naon? Bikin nyeri Yang disunatan. kabita berputar. Nyeri. Naon, Abah make jeung seserian. Ceurik aji geus jerian. Sedih kolot mata teh. Nah, make ceurik. Da abah teh teu boga duit atuh jang, boga duit di mana keur nyunatan maneh. Jang dahar diseseut. Jang dahar ge seuseut. Ngada cek rarasaan mah Bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da mureun abah ke kudu nitah ka ahlina. Palaji sunat teh kudu dibayar. Atuh ku Abah we. Teu bisa sieun ka teuk-teuk jeung kanyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi Abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar Abah. Aduh.
Era da abah teges kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Cek bahasa dengan tema abah better late than never. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik terlambat. Aing ge nyaho belegug tidak merokok sembarangan mah. Smoking. No smoking eta mah. No smoking. Aing ge nyaho. No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. Nah, Ujang uang ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no smoking. Berarti eta teh pom bensin. kumaha we. Kan mana sok ningali di pom. Better late than never teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. Aduh, Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. Sapanjang hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. Sia ka kolot teh. Tapi benar budak we eta. Halus na budak teh. Halusnya mah halus kan cepelak. Ada ceplak mah kumaha kolotna. Abah, Naon? ujang masuk sedih ya abah. Sedih naon? Komo lamun ngadenge lagu abah. Nah sok ngadenge lagu betul. Nya sok daya ceuliang Dina naon maksudnya? dina radio. Oh dina radio. Nya Namanya boga radio. gaduh, Radio naon? radio urut, Urut naon? urut kadurung. Nah urung gitu. Nya hurung da kadurung. Salah nanya. Maksudnya disada. Disada abah disadana mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kadurung. Lagu naon? Dina lagu radio teh kamari keramit ya boh. Naon? Lagu pop suna anak-anakan. Bob Suna anak-anak ketutong make anak-anakan. Nya Lagu naon? ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah. Naon? Lagu anak jalan tah teh geuningan. Anak jalanan. Anak jalan tah. Naon maksudnya si anak jalan tah deh? Nya eta anak jalan tah geuningan. Anu dilagukeun anak koneksian. Kustian meureunna. Oh, anak jalanan. Nah eta anak jahanam abah. Anak jalanan. Nya anak jalanan. Nu kumaha? Nu kieu geuning abah. Cicau. Cek beja mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabenerna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga taya bapak teu apa dirupa. Jeung deui duka di mana? Aduh anjing ngeunaheun aing nya. Sia, pamake anjing atuh. Abah hilap punten abah. Punten tengange anjing abah teu. Sadar. Ngeunaheun jang lagu teh. Engke direkam ku abahnya Di mana, Bah? di pabrik tahu. Di pabrik sisir. Geunaheun tetejang lagu teh nganyinggung ka abah. Nyinggung naon ka abah? Maka jeung bapak teh apa dirupa. Pan bapak sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka abah? Naon? Ti mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget abah Pak Amprok. Heeh, da bener. Naha? Sok abah malih ka katuhu. Malik. Tah. Malih deui ka kenca. Tah. Aya. Abdi ka dieu teh pernah jeung abah tuh. Ka dieu teh panggil jeung alah abah kemana abah? Siapa Allah? Kemana tuh? Ieu di hareup. Abah tong ninggalkeun ujang abah. Kemana abah? Murid. Ieu di hareup. Kemana si abah awalnya? Aduh gusti si abah. Budak dikasih. Kemana awal si abah? Abah. Budak kasih besar wae jeung anak sinen. Kemana wae atuh ari siang. Mentok gitu doraka. Aing era teh boga budak bentuk di siaplak sakurang. Sok ka itu mau bawa.
kalau debatur tinggali Gusti Senopati di mana? Wah, beres. Kita jaga awewe-na di dinya pangjagakeun. Aing hayang ngareureukeun lah ka cape. Iya guys. Mata. Sariki kurjang harti sarengkan make pikiran Ari praksi hati-hati Mending guru eta awewe nya kakareka toel dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana. Beres. amuin bentuk 3 jam waktuna teh. Beres. Aing ganti rupa paceat teh. Bari ngajerit teh. Ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darontaan wae. oh kitu kulaan Bang jagakeun awewena euy. Ulah mata. Kumpul dulur-dulur. Ege waktu. Maka pihatur Gusti. Ieu kumaha awewena geus dicaranggaan. Parantos di talian Gusti natang ka Cikur. Syukur. Ya aing penasaran ka maneh. Penasaran naon, Gus? Ari eta teh buuk naon sadikitu-kitu. potongan Oh, ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek. gaya mohek Mohek sumuhun. Mohek naon? Mohek mongkleng. Poek mongkai Eta mah poek belegu. poek nama Ngenakeun abdi teh anak pang. Anak pang sumuhun. Pang naon? Pang goreng patutna. paingan. Calokan dulur-dulur. Oke, Bos. Calukan Bapak Baraya tuh. Wow. Hey, my brother everybody. Come here. Yo, Let's go. let's go. Let's go anak. Come on. Hemon atuh. Kemari. Kesini. Kesini. Kalah oloho. Ka dia aji. Ngartieun. Ya, moal ngartieun. Hanas aing Inggris sana. Ya. Heeh. Wah ngartieun dari nurak Inggris. walah Semaka pihatur Gusti ditarima. Lan ditarima maksudnya ditarima. Oh. Naon cenah? bodak Ditarima belegung. Terima. Lan ditarima. Kari diuk. Ari batur nanya teh jawab. Dosa teh. Pan aing ge ngajawab. Cek dunungan teh ditarima anjing. Kalau kaungut-ungutan. Naon cenah? Aduh si Juri. Ya ansieun. Ditarima belegung. Hah? Astagfirullahaladzim. Ditarima. Ah, nu leres. naon teteh Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot anjing. Lain bapak aing maot ditarima belegu. Iraha maotna aduh jadi. Coba. ai jalema bodak ka mana mana karepe Eueuh nu modar anjing. Lain eueuh nu modar. Oh, tos saminggu. Aduh jadi. Geus ulah dicengcerikan nih. anggur doa Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Nya. Coba sia we haji. Tah kitu amin gitu. Aduh jadi. Cing ditentremkeun diayemkeun dina lindungan Allah, dihampura dosa dihampura dosa-dosana. Aing ge nyaho. Ngadeuweun nu modal.
kunaon teu damang heula eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji bulan eueuh nu modar aji eueuh nu modar oh liper aduh parah aji Jangan parna ceulina si eta mah. nah atuh lain kapungkur wartos aya liper mah eueuh nu liper aji aya bandi bom sak waing beda-beda teuing sia teh Makan ku Arab. atuh naha sanes kapungkur da liper mah gampang ceuk beja cenah liper teh ku hanyiran Hanyiran we liper. aing ge nyaho nganeueun nu liper is hanyiran Hanyiran. aing ge nyaho eueuh nu liper belegug is hanyiran sanes hahariringan kade hanyiran aing ge nyaho anjing ku belut ku harmis tah anu langkung sae mah cenah ku tutut aing ge nyaho nganeueun nu liper is tutut anjing nyaho is tutut aing ge nyaho eueuh nu liper eueuh ih tutut heueuh nyaho anjing ku tutut ih sanes tutut anjing duh paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna kedahna liper teh ku tutut der ku tai ucing aduh Dar ku tai hansip pugu. masya we anjing Tok didegeteung atuh. kade udah lepat obat tutut Tutut. nyaho anjing lan nyaho ku tutut ih sanes tutut Teke rakeun. cile dihareup Nya teu boga rasaan. kan aing nu teh heula di tukang diukna Tukang atuh, di tukang. tukang diukna Eta ku hare-hare. naon di tukang diukna ku tutut ajik tutut deui di tukang diukna Tukang. hei naon di tukang diukna astagfirullahaladzim Tukang hare-hare. ajik naon si maneh teh kaing teh Noel ari ngomong henteu itu teh ngomong cenah aing Sakitu mah beledagan. di tukang diukna belegog moga aing mah di tukang diukna baca aing teh Padina tadi ge Gitu teteh. aya kene. Wow. Aduh. oh udah sia teh papatong cile dina sirah aing Nyangsang we datara. beda-beda teuing sia teh kasopanan ka kolot teh beda-beda teuing sia Manuju. ngasain ka kolot Mun urang mah deuleu. balagu kabina-bina teuing sia teh ae nepi ka kitu-kituna sia teh geus Geus mun urang mah. Waduh. Ulak cangkeng kawas naon sia cangkeng ulak cangkeng kawas pramuka. aduh si juring si naon sih deh mendengar beledak sia teh leungeun leutik tapi nyeri Oh, jo jeplak we cek. beda-beda teuing sia teh naon sia teh naon sia deuleu Naon dolo. Waduh. naon Aduh. naon sia teh Alah. naon Aduh. Gala naon nyawaku naon sia ka aing. naon Aduh. Eh, Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? oh. Lu gua M. Kan gua jadi galau. Naon sia salah aing? nya salah maneh Salah naon? mun lempang teh heug neuleu ieu mah tungkul yang ngadudun jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing Oke.
Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung halu maneh. Sabab teu neuleuh. jadi nu salah. Maneh. Dia masalah itu. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing Dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleuh. Tah sia nu neuleuh ka aing ngingkah ka itu. Geser. Ya macele dirinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emang da aing rek sieun ku sia. Mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing. Beres. Indung Mina-mina tukang teuing talung. gini aya Gusti. Segan teh kapiting. Dunungan disangka kepiting jauh-jauh. Dunungan disangka kepiting. Kadulu. Hai. Dunungan disangka kepiting. Ih, Allahu Akbar. Are-are we tuh. Naon? Dunungan disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut deui. Itu tuh eta mah. Burukan anyakeun penyakit. Nah, atuh nu budak digogobong. Aya naon Gusti? Teh heula. Ulan, Teh heula. mending ayeuna. Lain maksud teh geus nyase. Da capek. Nata aya nage teh riweuh. Lain dagoan. Ngantosan sapa nabi tos ka dieu. Engke cenah. Ih, ka maneh aing mah? Anda hayang miluan Hayang miluan. Hayang miluan Marukana rek dibawaan padahal moal Gustinya. Iya. Yang Gusti oge nya. Wayaw. Si itu mah pita galawan Gustinya. Iya. Si itu kami ngaheureun wae nya. Iya. Tuh. Si itu mah goreng patutnya. Iya. Kami abdi kasepnya. Teu. Eta siku. Eta siku. Ngariweuhkeun jeung naon datang. Awas nu kasurupan di leumpang jajing. Masuk ka usap koron. Buka atuh topina blegung. Buka. Jadi kitu budak Badung sia teh. Da mau ka deuleu. Buka topina. Buka. Halo. Penggemar urang. Aduh, ka malaikat dahlan. Nah, sebelah cangkeng. Si Jorek pokok dah sira aing teh gunting pita mun ngejelegur. Heeh. Pogo da gunting pita sak. Heeh. Naon sih teh? Macam mana pula lah kau. Wah. Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sira awak. Wah. Urang Batak. Ye, mana mau ngomong teh gitu euy. Urang mana maneh? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Aduh, betul. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji kitu sia teh. Oh, can ngartieun bahasa Sunda. Ada kekuat teh. Karek sapu. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda mah. Turik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Jawab Sunda situ. Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dieu jeung saha? Sama adi apa? Saha? Butet Humaregung. Pas. Iya Humarurung, adina Humaregung.
Oh, keluarga panas tiris punya. Keluarga Asma. Hari bapak mana? Bapak apa? Si Garantang. Si Garantang. Hari Inung ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kerang. Jigana uyutna hawu jelema. Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Oh, lumayan. Sekedik anjing lah sekedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Badak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Beleguk lah kau. Hari orang Batak itu Nah mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Mumpung aina ya bulan tuh. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa. Ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Oh. Orok Berem naon? Ya dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Orok Berem geus bisa. Batul mau lamun orok gubrag ke alam dunia kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Matak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Oh, geus kagayem. Cisok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Ah, itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Ya lupa lagi lah. Si Haji. Lagu jebrok. Dengekeun. Dengekeun. Boboy Bulan. Ah, itu betul. Boboy Bulan sangrai bentang. Ah, betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Ah, itu lagu Bubui Bulan. Itu nyirep kena hati. Sok. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang mitingnya kumaha? Sekali dia yang merebeja teh lamun masih kena tewa teh apa dicekek siapa ini? Ya boleh lah. Bobo sudah. Bubui Bulan. Enakeun. Bubui Bulan di sangra si bentang nabah. Panon sia, panon poe, anjing panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sia. Ngerakeun urang Karawang mah seni wungkul. Kayak Pak Guru ya. Kajian lagu nulian. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siabang itu paling resep itu kopi dangdut. Eta beres. Kopi dangdut, betul? Cicok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Ya. Niaga sakurang kompak. Kira aku sakitu. Niaga. Tukang goong tidak jayawan. Aduh ATM atau mana teh? Ketinggalan ngunyem. Satu kali lagi supaya kompak malu ini Gubernur Sabar Lembur. Oke. Niaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Niaga. Nah, itu kompak. Kompak naona, kompak jempena. Okay, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, boss. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama.
oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hatiku menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kala ku pandang kelip bintang di sana, sayup terdengar alunan nadi cinta yang menggema. Hei, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena. Tuluikeun lagu kitu gantung dengil oleh pesona oleh pes Oga. aduh Enggak. Orang apa kok enggak? one alunan kopi Oga aya deh. Dangdut aduh alah ieun Kopi dangdut Kopi dangdut Cicikan lagu Sunda ya. Ayo jangan poho sugan teh lagu Sunda. Oh dah hampura atuh da urang ge jelema tungku tempat kaluputan tangah tempat kalapatan semenit ganti sajam roba janji isuk rajin taraka pakai sore eta sifatna jelema nya kitu. Bener. Gitu. Nah ngomong naroba. Roba kumaha kaitan bawa ayo Cici ngomong deui. Ngomong deui. Ah, macam mana pula lah kau. Oh salah denge. Oh salah denge. Dengekeun heula atuh batur ngomong. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. Nah naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heuh. Da lain ti Batak aing mah ti mana ti Jomin. Eta Kurang jomin Pak Haji. percaya deui uti Kande oe orang Batak. Denge teuing. Baru didengekeun ku aing teh teh urang Jomin. Aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Abung ka jelema kasep. sada naon eta? Teuing suara remeh naonnya? Mun teh dianggap ya aing ngomong. Ieu teh aing ngomong teh belagu. Oh radio meureunna. Radio. Pisang mah radio aing buka kacamatana tuh euy. Nah ka aing ini. Buka atuh. bukakeun atuh Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Joreng saya nyebut melon guys. Kadia lon. Tersudi goblok. Guys. Bisi pasea. Ukur bagja kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksesi. Eta teh Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Si jurig dan naonannya ya hirup teh mencil batur-batur rampak sekar vokal grup der manerikeun maneh kaciri sia mah yang kapuji kudu nungan teh
ciri sama hayang kalem kudunungan teh hayang katangan matak naon lamun guyub jeung batur bareng paduli teuing songot aing songot di paraban ku aing songot di wawalan ku aing nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaha aing lain kumaha aing pan sia teh rombongan urang saha mani teu harayak teuing aduh mana mau mah jadi sebut teu rombongan hayang aing mangahiji jeung kaum duafa aduh teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema bonghar aing mah menak saha beungar aing aduh beungar naon moal nya nu beungar wah bukan nah situ mah mawakan abuuk dawa bukan teh kahayang aing mending ngawa buukan anjing tibatan untuk maneh jiga pager aduh eta untuk aing jiga pager cenah heeh si jurik mana teh ngarojo cicing lan cicing nah da teh lompatan tadi ke cicing aduh aku nama lagi maksud aing teh jempe oh jempe mun teh tadi jempe gitu da abdi mah jelema nurut tah cek tunungan jempe jep abdi mah sieu teh tara ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe tah aya we ngomong sakala diomongkeun abdi mah moal Gusti jelema na disiplin nasional omat ditita kudunungan jempe jep sungut teh kawas dikaput ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe tah aya we sakala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng nepi ka teu daek reureuh kitu sia sungut teh bibir teh kawasi ai kawasi peut teh bibir teh telek ini serba salah aing ongko aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae teh sia ganeng ganeng Gusti tarik abdi mah lalaunan nema sia kadunungan teh namalang curik teh sia ai jeung dewek menyambung wae atuh kita sararea agama teh cing nyerap ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh ti dunya nepi ka da urang mah objekna nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna beragama dabongan hirupna beragama tuh anti riweuh cinta damai gitu urang ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon aya nafsu madangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik kita barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma gara pek silai teungar tu tihang listrik rug mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker bener tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan Allah tuh genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh si horeng merenang apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh nah jelema betna abdi teh poekeun teuing jadi teh nya pantas aya ku kitu teh mah teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong
nu lolong onaman sok daekan usaha Naik. nah ini bentak ini poek Kalau mau nama naik-naik kan sapi. sirahna teh kada taka kalapa aduh cenah euy cek nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabeletuk sirah aing tidak gor cenah euy cing neuleuh atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong cenah sarua jeung sia Sadar teh. tuh kana naon cenah euy tidak gor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kudu bentak baheula masihna cara sia cenah timbang mimiti lahir Tikudrat berarti teh. aing mah baheula cacingeun ai sia mah bangbungeun lain cenah euy deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh wah pupus euy cenah lebar cenah euy ah suruput tinggi kenyot wah anjing geus kolot ieu mah kalapaan asin pupus sikih urang aduh ampun Dia mah kelapa kumpulan. tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah Lain. tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing heug deukeutan eta teh nu mawa obor Dioboreun urang. nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh Benar. aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu Mari dagang samping lawan dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disemah aya batu kajentu disemah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun udah tanya hoja jampeanan anu kitu meuning samet hong we ning nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh peledug pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu kakaruhun anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah da geus nyanaon dek melak pare eueuh menyan ah cebek kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya da lain gorengan beuleumkeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atunuh-tunuh beurina oge atuh resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah
patonah teu pake warisan teh euy ti luluhur urang ti Rasul nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokeran teuing ai dendam moal dek mah atuh diomongkeun deui panunggeus mah geus acan da urang mah sakali-kali deui nyalin heudak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang saron panerus beda can puguh pan tukang peking bisa ngabonang daripada ngebogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena geresok syurup ngagigi coba lamun ayeuna saron larasna teh Mataram saron nu hiji Salendro kenang ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geresok da teu geunah atos ya gelo timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya benar kan tuh ceuk aing oge da diprotes teh ku sararea tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti kitu awut-awutan hirup teh acak-acakan kan teu syurup pantas loba di demo ge atuh da kudu syurup atuh anu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora nu ditukang teu bisa ka mana karep nya neng nong iya tuh tetap karena tadi ada barang teh ki kinciran dina leuwih kokojayan di muara geraja wapan dadi muara wapan dadi muara cek aing oge alah Kalian bener kain, jadi tidak kasih biji. Kenapa mau bisa jadi materi gitu? Bina-bina teuing jadi hidup cacing karunya. Tete kakara mana nasanya berwayang. Kakara mana berwayang. Tong di haruyan teh ya. Biji pudung, kita masuk pudungan kan ya.
Alah, Sina Wali, bukan hanya Sina anggota DPR, sebulan sekali, dewek maaf, sebulan hanya 10 kali bayangkeun. 10 kali gajian, aing 10 kali gajian. Ya, tapi bisa nyeuni mah meuli sawah, boga mobil, pamajikan gelis. Dari boleh. Loba doma, nafsuna itu tak ego na, padahal saya tong sombong saya teh. Sanajan imah gedong mobil loba deuleuh pamajikan geulis pusat teh sia teh pae sacara teu langsung ku anak jeung ku pamajikan teh diusir. Silakan bapak untuk pergi selamanya. Aduh. Pamugi we sing panjang yus. Lanterkeun ka kuburan nganukur samet ka kuburan mewe jeung mewe saminggu paling oge geus 3 bulan ka itu mah diwedak deui beger deui. Pamajikan sia teh tah. Eta gogogrog menang sia menang teu HS teh mah dipake HS ku madu. Sombong sunana goblok. Lain kan Jadi hate jeuh sariwat. Jadi hati menipaehan lah ti aya gitu. lain sariwat ke nyeri. Balikeun ayeuna mah teh nyeri, sarikeun kumakan. Lamun pamajikan nu paeh berarti aing nu kawin nyeri. Tuh, jadi hiji-hiji. Jadi dong kan. Maka pula nyeri hati kayak gitu. Mula. Lain tukang ngomong main nu diincer. Saya ada di internet putus. Ampun, Eta mah hukum alam atuh kan. nah gitu. Pula nyeri hati. Berputar dunia begitunya. Ini pemajikan saya kawin dewe Gitu. Nengok. Komo siapa ada anak, tombol ke batu, pemajikan aing bobo. Aku isi normal. Karena gitu ke normal nih. Wajar. Komo aing pemajikan aing geureutan bawang cicinge hareupeunana. Pemajikan aing deui teh sok dangkap nah. Ayeuna puluh teh merongnya bustian. Oh, jadi gitu. Eta pemajikan aing pan isuk-isuk teh sok balanja. Heeh. Balanja sayur. Ya, kemana teh sadar make rok lu sare. Di balanja teh cingogo, da tukang sayur teh we cingogo di sarua. Tukang sayur morong. Deui katempo carana jero. Lain eta tukang sayur teh jauh di boreher, kanjut teh di bidir. Ayo pemajikan dewek teh, kang cenah naonan eta serobongan maneh. Cenah neng maturan itu nu neng. Ate pugu we araeun duanana. Harus kandong ente. Hai ku aya wae. Dewek kok itu teh sok inget. Alah. Ampun Gusti, Agung. Kan bae hiburan kan. Hiburan. Banyak ketawa awet muda. Aya pan ti pihak kiai montong meunangkeun seniman sia. Sok loba seuri. Sabab lamun di dunya loba seuri ke di akhiratna baeud. Eta teh Ulah disalahkeun. kumaha da bener. Kalau borok loba nu seuri nu baeud oge akhirna mah baeud kabeh. Sia di mana aya mayit seseurian. Tapi Cara teu baeud. Mun jeung seueuh seuri aya di dunya. mau hirup. Beureun ge bakal baeud. Jeung saumur-umur di baeudna teh. Aya di sini. Mana yang kan di Suriah. Naon? Kita pernah yang kan di Suriah.
Mana bukan susah? Ada orang kiwe kahibur, Orang Surabaya. orang depan kahibur, Orang Surabaya sok caboka. kahibur ongkos, orang Sunda mah sok caboka ongkos. Ciri khasnya caboka secara seni. Kantor ngeherian pengantin, Kabanyolan. pan barudak baheula mah ari arulin di buruan teh geuninnya. Ngomong di barudak nunggu gede. Secara deh. Oh sok aya kata berkait di Kaparawan kapalan itu juga aya kata berkait. Kata berkait teh lamun dina eta nama boleh naon teh. Jadi bahasa tungtung teh sok dituluykeun. Bas kelima gobas, bas nanti dituluykeun. Bas komora lemareun. Leuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada dahar sangungeunah daheun di Cileunci cingok meunang ngodok otak padu geumpeur beureum di tengah sawah wahe tukang bajibur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis isung baru wae kawat wates awi komeng monggo ke jalan gede deon yang teh ngadeurian batur aya deui budak baong saurang nololeh lehona teh aya wae apa lehona teh kebruk teh Eta teh budak batur. urang atos kawin wicik hiji-hiji jimat urang garang teh ti hareup penting sinyang syare rek kumaha urang hareup kucing tarapti tingararaina nah betemut mutirana ka tembok bongkok lalaunan bari anterkeun si baduk dudut tali kutang tangkeup kana susu suwaikeun sampingna nah abet bala lalau si kuning minterkeun jalanna nah abet paseur Jarorang urang Sunda mah caboka ciri khasna. aya nu balik ti Mekah. Oh, benar enggak? Di Mekah na teh 2 tahun jadi supir. Jadi TKI. Ari balik ti Mekah meureun sono ka pamajikan teh bawa duit pas ngeuli bawa duit real. Oh, iya. Disambut Kadengeun tak bangsa pasti cenah bakal bawa duit real teh. Ari eta nu balik ti Mekah teh jeung pamajikan teh kacari, ari kacari teh kawalungan. Ari bangsa jo abu si ka imah teh. Dek mau duit real teh. Bodong-bodong romari gitu. Kurunyung anu boga imah teh datang. Balik dicai luas ka bangsa teh. Mana aing lupa cenah balik lawangan hiji-hijina teh hareup. Wah, beneran deh cenah di kamar teh aya lawang para. Yo terek-terek kaluhur asup cicing di para. Maksudna mah teh kadaguan hees nu boga imah. Padahal ini kemudian masih balik di Mekah sono ke pemajikan lain hees ngadonder wegatrik di sore kene oh kita bangsa tilu-tilu tidak parah yang kabita yang kesal oh nampo anu dagang tutut oh jadi kecerok waduh, benar itu pegawaian lebih kaki bisa jadi jangan bawa korma atap
Saya pegawaian demi si Arya. Bisa gelang diletak. Kita bangsa ti luhur, tak aing geus sugane. Lain unggul cenah kalah ngagoledang minum heula udud heula eta. Jam 12 puting ger deui we cenah sono. Kita bangsa ti luhur gesing ti luhur. Ieu kira anggeusna ieu si goblok. Jeung kawita jeung naon. Muni can terap-terap tapi ke jam 3 ger deui we. Bangsa ambekeun ti luhur. Eta kalah ngomong kieu eta salakina ka bawajikanana bari ngusapan tarangna geulis teu pangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsa ti luhur jeung ara jeung amek jadi kaburu beurang ongkok eta mah penting ditabrak bari ngomong kieu sakalian kalapaan anjing Gajul Pak. Bari ngomong teh di kajauhan bari digagalan rumah teh. Cengekan aja. Amak bari bangga. Ini kita pasir, di pasir kita ceroboh Pak. Pakai siapa oncom, goblok. Saya kenal lupa dongeng ya. Ayah nungirung. Nungirung di mobil angkot. Nungirung teh jo. Mimitina maneh na we muatan teh hiji. Suruh pasal orang deui teh nyaho saurang teh ngirung di sarua. Si dia kada kolot. Aya nu saurang ngirung teh make roji. Aya saurang teu. Tah nu teu make roji teh tukang salat. Nanyakeun baru nanyakeun waktu. Nu ieu jam-jam mana? Ayah tadi pakai roji tidak punggung ngirung, ayah ini malah sih banyak dengar lewat, jempe, wakil pakai roji teh. Kita nu ngirung jadi teh angin nanya nih, wah, sudah ingat jam berapa? Ngirung jadi. Saya pukul lutut, kita nu ngirung jadi teh, di lemah ini nak tarik pakai roji kayak ngomong, mungkin ditanya-tanya aja. Ngomong namun buka kapal udah nak macam buka logiknya itu ngomong apa kalau buka logiknya jam hiru anjing jam hiru mana aing teh ngomong di sana wajib siap muni gede hulu dapat ngirum teh cadel gede hulu aku bukan oji aing teh di lembur teh RW maksudnya RW lupa apa sih dongeng nu boson teh naon ai boson teh hitut wae terus itu imah teh nenggang di pasir itu ka awewe ayo bunga ngaleka teman gitu bujur teh nyanyi apa beneran aya lalaki anu boson apa naik lalaki mah dut
Rada gede suaranya. Beda-beda gitu tuh ya. Beda. Kayak lu lu bongol gitu. Itu suaraan. Ayo Nun. Kalau gitu mah tempati bau sebab nampar. Iya. Anu ngajius lu bawa. Mun hitut dalang tara kadenge. Kan teh. Da sok dibareun teh jeung kecerek. Jauh bau udah berarti. Kadang-kadang ulah kecerek kita. Cerek dut. Musine ngegeber. Kena geber. Boh. Kawak kena geber. Kalau ngegeber itu tenteng orang rek jalan tukang kehalangan ku keuneu. Nya kapaksa teh si hipi itu tenteng jalan hareup. Meureun aya rupa-rupa lemer. Ai baheula beda jeung ayeuna ngawinkeun budak teh. Oh beda. Baheula mah lamun geus kawinkeun teh peutingna teh diintip ku bapana teh. Budak teh hade. Bisi budak teu hade. Jadi lamun budak hade teh isuk teh rek hajat deui disebut teh nyumas. Aya mas. Ditumas. Heeh. Dari sana geus dikawinkeun teh di rumah Roson teh. Ai kamar kehalangan ku bilik. Jadi imah budak jelema sangsara atuh pantona ge ulama teh. Ya budak rekan we. Sok diintip ieu ku bapana teh. Bari ninggal bapana teh da buka kenangan ku hitut budak. Itu di kamar teh. Dut. Dut. Langit na kemana nih? Buah-buah dengan anak aing dipaehan. Ngik na umur sana itu kan. Walau nang diintip gitu. Bukakeun gara-gara saya. Goreng keur dipake budak kemudian. Jadi liang perlu teh kahalangan. Ada cokan meureun. Ada tentunya. Ikan itu terlalu badannya. Terus kadang-kadang. Hatur nuhun anu saageungna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring Kailan Mahdi.